bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak dunia na rugi, komo di akhirat nama dibeulem, dikerebakeun, dikulub ke di neraka jahanam. Deuk kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna, babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapa jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapa, jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat anu luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum bahagia maneh mun ngajauh